Yo, kurang mah hayu teh. Bener. Bisa 5 kilo, bisa 10 kilo. Kenangan eta. Itu lah. Museup sama poenya. Ya. Menang sasiki ge hese. Bener. Kurang mas. 5 kilo, 10 kilo. Kali daek mah indit museup. Rasanya eta. Bener. Berarti aya resepna deui wae. Sapoe 10 kilo. 10 kilo. Wah, asli itu. Bener. Ya heula. 10 kilo, 10 kilo. Di walungan. Ih, di warung. Lempang di jalan 5 kilo, 10 kilo kan ngocek kurang. Biasa di wadahan. Di wadahan eta. Di wadahan ari ieu nama jajeurna nama dibawa nama. Eta nu 10 kilo. Loba. Lauk naon? Bawa Lempang. berarti Lempang 10 kilo. oh jadi lempang heula terus menang 10 kilo. Jadi lempang mah 10 kilo gitu museup. Ay, sudah terlalu menang 10 kilo. Kumaha kahirupan kayak itu ekonominya ke aduh. Gitu. Sada sieu pisan saya juga aya ide-ide usaha naon sih usaha. Lain. Ngomong sok bentrang. Pernah yo. Kumaha tah? Udah kana lauk. Mang tahu Lauk bener. lauk di gurame Rame. dikawinkeun kana di bejeung tawes. Awas. Pada aya nu nitang ke cenah alus anakna teh. Bener. Gitu. Nah, anak kan jadi gurawes. Tah anu batian mah ngawinkeun di lauk. Tambak. Jeung meri. Aduh, Nganak biasa. Nganak biasa. Eta jadi nganakna sur eta. Loba. Coba aya nu 50 kilo, anakna hiji, anu 50 kilo. Anaknya kumaha tah? Eta berarti lamun Pacaran eta. eta diparab biasa ku pelet. Tambak jeung meri, anakna teh jadi bakri. Museup berita. Museup dewa. Hobi. Eta aya orang baret. Barat. Orang barat. Tenang, ari ngobrol teh kudu pugu intonasina. Sorana jeung naon teh durasina. Spasi Kalawean di pasarnya. tarasi. Durasi. Ari durasi mah wadah mobil tas digumah Sama kerasi. Aduh, ampun. Terus Ngobrolna biar kode. Kan bisa resep ngaruseup. Museup dewa euy. Bari ngopi bari Hobi. santai. kurang teh museup mah jadi dina bab upan. Jadi Bener. upan. Rumus eupan. Oh, Abi pernah konkur. Mana? Bener. Jadi balong konkur mah. Dijajah ongko aing ngomong. Jarang ya abi teh. Sugan teh perhatikeun nya. Cacing. Menang lah jahe, ditelan. Ya. Cobaan apa itu kuyo? Kucilok. Daya tukang cilok. Nah, beneran tukang cilok. Bener. Mang cilok. Aduh. Beli cilok. Udah ke tengah. Alhamdulillah tah. Laukna nyamperkeun. Bener berarti alus eupannya ku cilok. Kurang arek Sengit. Wah, kata segitu. Bener. Kang teh sareng caosna ceuk si lauk. Abi mah teu beuki lauk menang museup, teu beuki lauk menang nyair. Teu beuki. Lah, bohong aing Harap mah. Ulah munafik Kenapa? Kamari diurang di dahar. teu beuki lauk Lah. menang museup, menang nyair, menang naon? Ngabedah. Mun tong loba bohong. Teu beuki. Menang cerik ya. Hariana nu kitu mah Dulu teu eta. beuki. Bener. Karasa hanyirna teh. Mun ngabedahkeun Angot nu kitu mah karasa bauna. Singkut pamerege. Ayo kituna. lah ari bahasa harita pujang bahasa jeung urang Bener. pilu beneran. Itu panglobana. Abi mah anu bagi mah lauk mah meunang mais, meunang goreng, meunang mindang. Kayak gitu.
Hari perkawinan mah lain gitu. Baik, kumaha tah? Pasti nu kitu mah gagah. Jadi kudu apa urang cenah produser nah. Naon? Nah, itu mah naon eta? Produksi. Aing ngawinkeun ulah nu kitu tina bab makanan, ulah tina bab bumbu. Nah, Sa model sampe. Sampo om dikawinkeun. Dikawinkeun jeung kalapa. Lah, aing mah masa Kadenge percaya. Kadenge. Kalapa. Kapan beda jenis? Keun bae. Kalapa mah kapan tangkalna ge Gede. tuas. Dibatuas, Pak. Ari sampo pan udu. Nah, Eta mungkin. justru dirinya keunikanana. Urang kampung di urang kampung mah didinya keunikan. Jadi sampe dikawinkeun jeung kalapa biasa berhasil. Lah, aing mah teu kumaha eta berhasil itu? Alhamdulillah jadi kolobot jadi urang. Mana? Udah dina bidang ieu nah teh, di bidang Pertanian. pertanian. Halus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat petani. Nah, Pan harita mah geuning waktu-waktu ayeuna model pedes teh mahal. Pedes anu siga katun karni, Ya. apa? Eta keur bumbu sop nu kana ditu. Ya. Sak kilo ayeuna sabarapan? Mahal. Hampir 200 ya teh sak kilo. Kilo. Oh, wah. Bukan 1 ton geunya. Komo kana lem. Malah pedas abdi mah dikawinkeun. Dikawinkeun halus. Dikawinkeun jeung ngawinkeun jalma wae lain. jeung walu gede. Jeung gede maksudna teh pan supada pedas teh baradak. Eta biasa berhasil. Heuh? Berhasil. Kan gagal euy. Yang mana? Gagalna Gagalna Jadi kumaha? maksudna mah supaya pedes sagede-gede walu. Ari teh kalau jadi teh walu sagede-gede pedes. Gagal. Nah, iya penting. Rahasia. Tong ibu tapi kan. Ja, Osok masih osok. osok. Mang jaja osok. Kakapeuh. Sarung. Osok. Ih, Nah, ini- resep atuh. Sip, di bejaan. Sarung. Lamun urang isuk arek museu. Bener. Pentingna tempok sare pamajikan. Lamun pamajikan urang sarekna nyangigir kabelah kencan. Bener. Urang ngalung kabelah. Ini isu musuk teh. Isuk musuk teh. Mun pamajikan sarenanya hareup ka katuhu. Otomatis kabelah katuhu. Oh, Iya, Pak. Da hojangnya. Ari awewe abdi mah eta teh jadi tarangan yang gigir. Kenca kakatu tara. Sok nangkara. Tang jauh teuing nganclomna di dinya wae. Lamun pamajikan anu sarena nangkuban keun bae urang. Nah, kalau jejerna kuduana.